Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun tepang deui di channel Berkah Segara. Mangga satos carios kamari pedang wasiat urang lajengkeun ku carios tangkorak hideung atanapi jawara ti kuburan. Wilujeng ngabandungan tug dugikeun karengsena. Mun rek upload dongeng Mang Dedi izin atuh minimal bebeja ka ahli warisna ulah asal upload we. Ke Sugri para warigi sumangga kiwari urang Bandungan bagian anu kadalapana dina jujutan carita jawara di kuburan karangan Kleiksa. Sakumaha nu kantos di Bandungan nu kantos di paluruh naskah carita jadi bagian anu katujuhna. Padaran Mang Dedi kebegatuan ji namang samadarikeun kaayaan alam ti beurang khususna atuka Banara katut nyerat manah nu harita tepung di setengahing perlampahan lo nya. Malah harita ge atuh nyerat manah jeung Banara ngobrol kelawan uplek ngalakonkeun naon rupa pangalaman sewang-sewangan. Tah kumaha atuh para pemirsa lajenganana ieu carita nyalangkung pos mah mangga urang sami-sami Bandungan ku sadayana mangsa alam pabeberang di hiji patempatan nyatana di satengahing perjalanan atanapi di pileuweungan. Manuk reset di sarada patembalan jeung baturna. Panas poe menikeun kamoreret harita teh. Bre hadapeun tangkal kai harita aya nu keur ngobrol sapasang japati. Horeng semenah horeng jang Banara jeung nyerat manah. Anu harita keur uplek ngobrolkeun masing-masing. Jang Banara arek kakalapan unggal sedengkeun nyerat manah arek kalembur siloar. Panggih dilebah dinya. Nyanu akhirna uplek ngobrol. Malah harita jeung Banara nu bikin ngahuleng ngadengeke kecapan nyerat manah ngeunaan nini kalingking teh. Malah pok Banara harita. Horeng jembar lakon dina persilatan di geuningan nyanyi. Dari sugante anu disebut silat teh anu sok biasa we ting rengkenek di panggung bae. Bari jeung di kenangan geuning sok rame we jeung hajatan karyaan. Cek Banara bari jeung nu sapantarangna jiga nu lieur. Atuh ceuleuh teu nyerat manah teh siri lantaran asa lucu ngadenge omongan Banara. Ari Akang, Kunaon make gumujeng sanes kitu unggul atuh Kang, nanging teu deui ambahanana. Malihan mah pamenga Bandungan dongeng guru abdi nyatana kersana Mama Sutara. Ih, mata katir kapungkur mah Kang. kumaha kitu? Cik Akang wartosan saeutik we asa anu ramena we wungkul. Non margina disebat mata ketir teh. Kang, di antawisna kieu Kang beneranya. Mama Sutara oge nuju anom nama janten Jawara Kahot. Atuh kamu ayeuna da parantos sepuh anjeunna teh nanging gagah keneh Kang. Anjeunna teh kagungan ngalakon anu matak ting puriding bulu punduk. Margi sabaraha kali ampir paragat nyawa. Alatan gelut atanapi tarung sareng jago-jago anu sanesna. Mama Sutara teh putra Kyai Tula Kang, kalayan dididik ku hiji jawara jahat anu katala Galapati. Akhirna tarung sareng jawara golongan bodas anu ngabela bebeneran. Nya Mama Sutara teh kawon kalayan tiasa tepang deui sareng ramana anu asli. Tah dina ngalakonkeun tarungna es geuning matak muringkak bulu pundukan. Na kumaha kitu Rat? Da make jeung aya jami anu kiat ngancurkeun batu segede leuit kan. Oh gitu. Laras kamu sakadar ditonyok ku panangan. Sareng aya jami anu kiat dibeuleum sagarupi. Aya nu kiat nyuhun bumi teras
dibalangkeun dugikeun ka ancur. Gitu teh. Leres Kang, sareng rupi-rupi kaahengan sanesna Kang. Nyerat manah ngomongna bari jeung pepeta. Atuh jang Banara beuki kageteun we gawena colohok bari jeung gogodeg dicampur jeung kumecrek. Sakapeung sok ungut-ungutan bari jeung hulang-hulang. Hebatnya. Akang percaya kana eta dongeng teh. Mudah-mudahan bae akang we janten jawaraga. Aduh bakal bisa ngabalangkeun imah. Atawa ngancurkeun batu segede leuit ku tonjokan. Cek Banara harita bari jeung seuri geus asa nyawe jadi jagoan. Lah we poho kana kasusahan. Ya mudah-mudahan atuh Kang tiasa laksana. Nanging tuh Kang tingali mata poe perantos rada surup Kang kada kumaha saterasna atuh. Nah bade muli dikaceluar atau nepi bade teras ka kelapa nunggal. Manggawe nyangakeun kumaha sarera akang abdi mah. Cekerat manah bari jeung nunjuk ka belah kulon. Memang panon poe teh geus rek sumuru paingan atuh paingan ti tadi serat ngeret geus ngar. Ari Banara mending ngarenjang pok ngomong jeroning hate. Aduh, kutereh pisan ieu waktu. Cek Banara jeroning hatena. Geus kitu mah ngajawab. Kenapa nanya tirat mana? Kalahkah malik nanya di ongko. Dupi nyai bade teras ka mana atuh? Ih itu akang ditaros kelakam malik naros. Apan abdi parantos janji ka akang yen abdi mah bade nyarangan ka akang. Kanggo milarian anu parantos mateni tuang Rama pan kitu. Sumuhun nuhun atuh. Tapi kumaha tuang Rama teh moal ngawagel ka erat. Cek Banara bangun teu percaya. Moal Kang margi abdi mah da parantos tahatu lalis. Oh, nah laras nyai. Leres pisan Kang. Cek nyerat manah bari jeung maksakeun imut. Tapi Cipanon mah teu buru ngarencelong. Ku Banara oge kareret ku juru panon. Atuh srek kana hate Banara saya barang anu tacedak. Tapi matak nyarset kana hate hese pikeun ngagambarkeun ku omongan. Ngan anu jelas mah Banara ngarasa ngangres ngadenge omongan nyirat manah bieu yen manehna teu boga indung jeung bapa. Karunya teuing atuh pamikir carana mah. Sok di mana tuh nyai cari? Nah di paman tenepi di bumi uah. Abdi mah pahatulis nyaan Kang. Sajabina tina teh gaduh ibu Rama teh saderek oge mung gaduh hiji. Kitu oge teh kantos terang. Da aya nu nyanda ku hiji sepuh. Sarta salajengna diangkeun putra ku anjeunna kitu tah numutkeun wartosna Kang. Jawabna nyerat manah. Ngomong teh beuki laun sarta diselangku insrek-insrekan. Jika mah ngarasa kagagas ku kasedihan dirinya. Kutan teh kitu. Dupi saderek teh rai atana piraka. Cek Banara hayo we tatanya. Jika teh hayang yakin pisan. Saur mama Sutara masa derek kembar Kang. Saderek kembar. Laras Kang. Parantos ulah neruskeun bae nu kitu. An masuk ka suat-suat nyaroskeun anu sanes atuh Kang. Oh punten atuh uratnya. Mangga tuh urang nyaroskeun anu sanesna. Nanging ulah alit manah rat. Sawios da aya akang sang mengabelaan karat bila aya itu ieu mah. Cek Banara bari jeung neureuyan ciduk. Ari nyerat maya harita teh rada mes ngadenge omongan Banara gitu. Tapi campur jeung bungah deui. Lantaran boga batur pikeun pakumaha. Hiji tangtungan jajaka anu polos jeung jujur. Isi hatena babari kaluar kalawan asli. Atuh nuhun Kang Banara. Saterasna kada kumaha atuh urang teh? Kieu nyai. Tadi teh nyai teh acan ngawaler di mana nyai nganjrek anu saleresna. Cobi waler heula. Supados adang tiasa ngemut. Cek Banara daria pisan. Dina jero dada geus ngancem hiji tanggung jawab. Malah geus buleud hayang ngabelaan kanyerat manah. Kanyelas maya mah geus poho teu inget saha eutik-eutik acan. Anu sok nganjrek di bumina Mama Sutara we Kang. Anjeunna nyaeun pisan ka abdi. Salajengna kumaha atuh Kang? Upami kitu mah langkung saya urang ngabujeng ka Mama Sutara we. Maksudna Nya akang sakateran hoyong kenal. Melihan mah upami ku anjeunna ditampi akan teh bade mundur di warah we. kusaha teh Nya ku anjeunna disagedengeun janten murid nyai kumaha satuju kinten-kintena. Cek Banara bari gap atuh kana gembolanana. Terus disorenan deui jiga mimiti.
jerat manah melidiat pok ngawal kalawan tatang. Pantenan pisan Kang. Mangga atuh adu manggiringan bae. Ana sakumaha kepamaksadan. Abdi satuju pisan kapan kena kapalai Akang. Cek nyerat manah bari jeung marah mai. Ngan hate detikna jadi ting sareblak. Jajantung ratu dutunggulan ting naon anu jadi sabab. Da aringan sakadar bunga mah moal kitu meureun. Jika bae aya rasa sejen anu can kateguh ku nyerat manah. Atuh jang Banara oge meuni bungaheun pok harita. Bagja pisan hayu turang angkat ayeuna. Cek Banara kalawan teu sadar. Leungeun nyekel kana pikiran leungeun nyerat manah atuh ser leungeun nyerat manah asa kasetek. Malah kontak kena jajantung Banara. Harta kene tutunggulan meunikeun karongka. Ari nyerat manah meuni ngarenghap narik napas jung nangtung lalaunan. Geus kitu mah ret ka Banara jeh dibales imut. Nyerat manah oge imut kariit. Imut anu ngandung harti. Malah beuwir oge geus teu kabagean deui ngomong. Dak beakeun ku bahasa isyarat anu ampuh. Nya sanggeus kitu mah duanana ari ditinggalkeun urut ngobrol. Hiji tempat anu kacida gede jasana ka Banara jeung ka nyerat manah. Japati anu sajodo teh laleumpang kalawan sase. Dipiring ku seratong ngeret anu ngear di sarada ti tadi keneh. Manuknya kitu keneh recet di sarada anu ngahaja ngaboberah kanu keur lumampah. Jika na hayang milu gembira ari mangsa alam khususna mata poe beuki lila teh beuki nyerorot we. Malah tungtuna males ngeles nyusup ka satokangeun gunung. Jalila bray cahaya layung menihibar. Terus ditembak puting saleorna sora angin anu debak kana daun-daunan di sisi jalan. Tung tonggeret menibar leger alam endah langit bengras. Caangna cahaya layung es tuning dambahan payus. Hate Banara jeung hate nyerat manah beuki gumbira we. Sakurlingeun maranehna jiga anu kabeh milu imut. Panuju kanu keur silih cekal panangan. Kasubri para wargi cang urang tunah lajang Banara jeung nyerat manah nu kiwari keur aya setengahing perjalanan. Malahan maker ngambah dina sagara kabungahan sok sanajan disagegereunana ngajentul gunung kabingung. Teundeun heula eta ayeuna urang kocapkeun di hiji tempat anu anyar kaguar dina ieu carita. Nyatana hiji wewengkon anu rada buni jauh ka lembur anggang ka desa, jauh ka jalan anu minang dilawatan ku balarea. Di hiji tempat nu rek diguar nyatana dihandapeun tangkal ti hujan. Aya tilu jalma keur darayuk dina akara bangun bingung. Anu saurang diukna rada misah, janggotna meunikeun ka kanal. Ngan teu bogaeun kumis, iket disampaikeun dina tak-takna. Atuh buukna anu jabrik teh diririaban katebak ku angin sore. Beungeutna karadak, matana jeer beureum jiga pamabokan. Ari budi amprotan. Ari anu duaan deui diukna teh ngarendeng. Papakeanana saringset ngan budina sarua beketut haseum. Buukna anu rogok jiga injuk diiket ku lamak beureum. Ari calana jeung baju hararideum geus rada dekil. Jiga nama tiluarana oge jawara liar eta teh. Anu pagaweanana kitu tukang nyieun kaributan. Tikung sila gero anu diuk misah ngomongna kasar jeung ngorok jiga anu teu mata kresep. Ya, Ejron, cing parikeun ku si Daing euy. Di mana kira-kira leungitna barang dewek ieu? Aing geus asa botak pikiranna. Ceuk anu diukna misah bari jeung ngareret ka baturna nu duaan. Horeng ngaranna teh si Buso jeung si Ejron. Duanana ret atuh meh bareng. Pok si Ejron ngajawab berada muncereng. Nah, atuh make nanyakeun ka uing. Apa nu boga barangna oge si lain? Pikiran we ku sorangan, di mana muragna? Ceuk si Ejron bari jeung ngadilak jiga anu keuheul. Atuh pok saurang deui oge milu ngomong. Heeh,
Pikiran we kumanes ya bira. Da kuring mah teu bisa ngira-ngira. Sabab boro-boro nalingakeun batur barang kuring oge sok kapopohokeun sakapung mah. Cek nu saurang deui nu katalah si Buso. Atuh anu sebut bira mulikeun kang ngahulang. Kulit tarangna katara kerung. Sanggeus dalila pok si bira harita. Euy. Lieur aing ieu. Hayo bae mikiran eta barang kalah asa botak. Tapi aing kacurigaan mah geus aya dewek ge. Nyaeta waktu ngudag-ngudag sirat manah teh amun salah mata. Ngan bingung nantukeunana euy. Sabab ngudag si eta teh ti kala panunggal keneh nepikeun ka kalileun lemur datar. Jadi lamun heueuh teh mah murag didinya wah. Kudu kumaha deanganana aing. Cek si bira bari jeung gogodan. Malah plok-plok wadudanana murag. Buri saat seuneu mabur atuh gurubug si bira teh ngagurubug. Lantaran aya seuneu anu murag kana indung sukuna. Wah, jadol ka sebelah sia. Cek si bira bari jeung ngepeskeun sukuna. Geus kitu maret ngarolet deui ka baturna anu duaan. Naonan ari manes ya bira. Garaba gurubug teu puguh urus ayeuna mah kieu we euy. Kulantaran barang mah can puguh kapanggih leuwih hade urang laporan we ka nini guru. Sugan we dibere deui ganti anu anyar. Cek si Buso ngajukeun usul ka baturna. Horeng anu tiluan teh sabagian tina muridna Nini Kalingking. Maranehna teh harita keur nyawalakeun hiji barang nu leungit. Nu teh yalian iwal ti batu ali teh anu murag sarta kapanggih ku banara teh. Wah, laporan ka guru basarua we jeung nyampurkeun paneungeus yang goblok. Jabatan gantian mah kana kasok dirangket. Piraku sia poho deui kana kajadian nu geus tumiba ka si loreng. Apan manehna oge nepikeun ka barareuh tatonggongna. Alatan naon digebugan ku itu koe goblok. Peda batu alina leungit deui. Aduh, da aing oge kacidasieunna euy. Sok sieun jiga si loreng. Jadi sanggeuk aing mah lah lamun kudu laporan ka guru mah dina perkara ali mah. Sok nyiksa. Cek si bira bari jeung ngeusian deui sungut padudan anu tadi murag. Wah, atuh bakomole nepikeun ka samutut eta padudan teh. Si bira mah tara eureun ududna teh kajaba lamun keur tugas atawa keur dina kaayaan genting. Ari si bira atuh jeung si Buso adi lanceuk teh ngan si Ejrod anu misah teh. Tapi kulantaran geus sila babarengan tiluanana geus layeut jiga jeung dulur petku hinis. Talila pok atuh si Ejrod harita teh milu ngomong malahan mah nangtung sagarupa jiga anu sieun teu didenge. Lamun kitu mah Kang, ayeuna mah geus we heula. Perkara eta mah ulah diomongkeun wae atuh, mending urang migawe heula tugas anyar. Apan tadi ceuk si laing kitu, urang teh boga deui tugas, kumaha eta teh? Bira, Cek si Ejrod bari jeung neuteup ka si bira. Geus kitu magek diuk deui. Ngadenge atuh omongan si Ejrod kitu pok si bira harita. Halus Ejrod. Gun bae batu ali mah lah. Sugan we. Bari ulin bisa kabangi deui. Ari perkara tugas anyar kieu teh euy dengekeun. Saberesna urang modaran si Imung. Urang teh diparentah di maluruh sirat mana. Sabab tetep si eta teh geus aya dina daftar guru yen sirat mana teh kudu dipodaran. Tapi kudu di tempat guru modaranana. Urang mah kudu bisa nawak hirup-hirup we. Tah sakitu tugas urang teh euy. Duh, berat aing. Cek si bira nerangkeun tugas anu diparentah ku Nini Kalingking. Sabab si bira teh kasebut pamimpinna. Lamun ayana naon teh sok ka si bira we anu ditepungan ku Nini Kalingking mah. oh kitu. Babari ari kitu Bakang. Lah jeung saha sia babari goblok. Gagabah si Ejrod ngabangus teh sia. Cek si bira motong omongan si Ejrod. Atuh si Ejrod mani ngarenjang pok neruskeun deui omonganana. Sabar atuh Kang. Ulah somogatan anu rek ngomong apaan mata kreuwas tak kadewek nage. Ari dimaksud mah babari ku dewek teh kieu. Lain migawena Tapi tapi mikiranana dasa garupa geus yakin ari sirat manah mah tempat nageus nyaho beungeut nageus apa sajaba di kitu apan basa teh heula oge geus puguh babari ku urang teh mendingan sagiriwil beunang apan babari tah lamun kitu teh. wah sia.
Salah atuh sa Jeron, pamanggih kitu mah goblok. Siya mah kamana wae ngebangus teh. Ye Jeron dengikeun. Sirat mana teh lain bikang FSMR euy. Jeung na deui pangabestusna teu bisa dianggap enteng dulu. Teu mah heueuh teh bari sagiriwil. Ngoron we ditipu ku aing. Ari ku guru buru-buru ditewak. Nu matak aing asa babari. Sadengeun ayeuna tang tuda oge sedat mana teh hati-hati atuh. Nu matak teu gampang sa Jeron. Sabab sa goreng-goreng oge kudu gelut heula tah. Tah dina gelutna ieu rada riweuh teh euy. Ripuh aing. Sabab murid si Sutara lain bantrak-bantrakeun pangabecusna. Kitu maksud debek. Nah buat komeh-komeh dipacok teuing atuh bira. Piraku atuh kuciluan teu katewak onaman. Piraku pantar bikang kitu. Ulah mau pememeh nanggung atuh. Apan urang teh geus kasohor jawara gagah. Buktina modern si Imung oge ngan sakilat. Dari bongohan goblok hari tage. Dari tarung paduduaan paharup-harup masya can puguh beres saputing sia. Si Imung teh alin jawara anyar. Buktina ningan kunini guru oge teu rubuh 10 kali narajang cenah. Kitu pan. Cek si Bira kitu nate bari jeung molotot ka si Ejron. Atuh jepe si Ejron teh jempe. Tok disambung ku si Busok. Anu ti tadi atuh cicing wae. Di mana tepung jeung ini guru? Papatah naon? Sajabana ti kitu teh sok. Aing hayang nyaho Kang, kumaha tah? Aing panggih jeung nini guru teh di Gunung Bongkok. Landeuheun caringin bodas teh. Geuning dina urut eta ning basa si lain katinggang limus teh ning. Tah, percis dirinya pisan euy. Ari papatah anu sejenna mah eueuh deui. Pokona mah teangan we tah sirat manah sing tepikeun ka beunang. Lamun geus beunang buru-buru laporan. Kitu parentahna teh. Cek si Bira bari ngarelet ka adina nu katalah si Busok. Oh, lamun kitu mah kawat dina dongeng atuh Kang. No sababna? Benang kurang lepas ku nini. Benang ku nini benang deui ku nini deui. Aing mah lepas deui ku nini benang deui ku nini do manini kencar-kencarkeun ka dituna. Nah ai siang ngabodor sa jurig. Nya ayeuna kudu benang deui ku urang pan. Kumaha lamun lepas deui ku nini? Cik rek saha nu newak deui tah. Pelebah lepasna kudu ku aing. Pelebah benangna kudu ku nini. Tuh, lieur. Cek si Busok bari jeung ngalengakan. Atuh nyeh si Ejron ge jeung si Bira nye pating sarenge. Geus kitu jung atuh si Bira nangtung. Terus nyangreudkeun iket kana tarangna. Pok harita. Geus ya. Ayo urang ini telah bagus. Montong lo bating ngawaradul. Mata poho kana tugas. Ayo, init. Cek si Bira beri ngacung ke lengan. Malah gitu nate terus limpang pangkelana gorobas kukurubutan di nubala. Pangpung garing nukat tintak ting peletok. Ari si Busok jeung si Ejron teu ngomong. Terus we naluturkeun ka si Bira. Ari maksudna deuk neangan di nyerat mana ngajalankeun parentahna ti nini kudu. Mangsa alam harita teh khususnya mata poe. Geus tunggang gunung. Malahan mah bareng pisan jeung miangna banara katut nyirat manah teh. Malah engke di akhir lamun jalan anu disorangna sajalan bakal tepung jeung hiji tempat. Sanggeus kukurusukan di nu balabras kanu rada datar. Malah caang da teu aya jujukutan anu luhur. Ngan ukur dikutraket we hungkul. Bring atuh harita anu tiluan teh laleumpang dina tegalan. Estuning sase pisan we teu beda we jiga nu keur ulin. Malah sakapul masuk di selangku kukonjakan. Lamun kebenaran manggih cecene sok buru-buru lalumpatan paheula-heula. Sarta harta kena dirawet terus digayem di dahar bari jeung leumpang. Kitu jeung kitu saja jalan. Hirupna teh teu beda jeung sato leureung. Sanggeus lumampah rada jauh jeung rada lila koreleng atuh si Bira ke belah kenca. Terus nyorang anu rada mudun dituturkeun ku si Ejron jeung adina nu ketah si Busok bari jeung silit sumtrungkeun.
Sanggeus kitu mah gujrag ka jalan gede, tapi tetep barala loba saliara jeung jarong anu jaradi di tengah jalan. Gandeang si Bira leumpang ti heula. Menengah gandean bangun teu aya karingrang. Srek 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 sukuna ngahaja digugusur atuh kelakari garing anu ngayang di jalan teh mun di sarana. Sanggeus kitu torotot si Ejrod mah make ngaheot sagarupa. Ari panonnara teret ka kenca jeung ka katuhu neangan bubuahan anu sakira ngeunah di dahar. Ejrod, montong gandeng sia. Tu tempo kumane tong aya hakanan tuh. Cek si Buso bari jeung nunjuk ka belah tonggo atuh reg si Bira teh jeung si Ejrod areuna heula. Terus atuh ting leugeuh nempok ka tempat anu ditunjuk ku si Buso. Mana daweuh hakanan di tonggoh mah sia teh? Cek si Ejrod deh rada baeun. Pedah keur ngeunah ngaheot beureun diganggu. Tuh. Anu hareupeun hanapeun tangkal warudoyong tuh. Cek si Buso bari jeung ngacir-ngacir we curugna teh jiga nu sumuhun aya dahareun anu ngeunah. Sugan teh heueuh goblok mah. Nu kitu mah lain hakanan goblok si teh. Cek si Ejrod bari molotot ka si Buso, tapi si Buso can ngaku eleh. Piraku teu kadeuleu itu nu ngagarayot sajiga rambutan apanan. Goblok, jiga nawungkul ngeunah teh galinggem sari kitu patutna deuleu. Hayu maju deui sia. Gokan we sia keur ngeunah aing ngaheot. Cek si Ejrod bari jeung leumpang deui. Taratot deui we ngaheot. Atuh pok si Buso harita ngomong deui bari jeung leumpang nuturkeun si Ejrod. Tetela benang katipu si Ejrod mah euy duh. Kalahkah ngaheot sakitu keur bingung teh aing mah. Cik atuh euy ulah ngaheot Ejrod gandeng kadengeun ge ngeunah leuheung. Salah bapa si laing mah euy padahal mah heuk atuh ribut teh sakalian merengaran ka si laing. Cek si Buso bari ngareret ka lanceukna nu katelah si Bira. Pok si Bira harita. Oh, halus. Si Ejrod mah tukang gandeng wae tukang ribut. Ari sia tukang baceo di sarua. Dipikir-pikir mah bedana. Nya sarua we sia oge. Kudu dengaran si ribut ku aing. Cek si Bira bari jeung ngagandang leumpang nyelang ngareret ka adina. Sanggeus kitu mah ger tiluanana sariri. Sakitu dina kaya anu teh jiga nu gumbira we nu tiluan teh. Beuki lila kaayaan alam beuki burit. Mata poe geus lila teu katempo deui. Kitu deui si Bira jeung si Buso katut si Ejrod. Laleumpangna teh beuki anggang beuki jauh. Malah lila kulila mah jalan anu diserang oge rada poek deui. Ngan untung we langit rada lenglang. Malah bulan oge geus muncengis melikeun ka buleun. Atuh air ketak alam euting langsung ngecaan bulan. Hiliwir aya angin leutik nebakan tiluan. Heuleut sawatara waktu serog anu tiluan teh tepi ka jalan anu datar. Malahan mah munikeun kalempeng jeung jalan age gede. Kenca katuheuneuna kebon eurih tetempoan plumpong kaditu jeung kadieu da puguh caan bulan teh. Tah dina kayaan kitu ti kaanggangan katera aya dua tangtungan jalma keur laleumpang. Salse jigana teh atuh si Bira salaku gegedugna panggeulana nempok ni curing hak. Pok harita. Yon, so, untung kane sia. Tu dulu ku sia. Jempe. Tu, dulu ku kane. Aya dua mangklung maju ka dieu. Anu kitu akara hakanu ngaranna. Kadeuleun teu ku sia. Cek si Bira bari jeung nunjuk ka nu duaan. Atuh puguh nu duaan meniti ngarenjag ting euleugeuh. Pok si Ejrod harita. Alah, bener euy rezeki nomplok teh aduh. Baka manggih nyatu aya hakaneun mah euy, keun keur uing hijinya euy. Cek si Ejrod bari jeung sarepet nyebut bedog. Kurilap katojok ku cahaya bulan. Terus leumpang miheulaan ka si Bira. Tapi kepi gelang dengan si Ejrod ditewak ku si Bira bari pok harita. Sabal sia kehed. Nanaonan sia teh, majadog deuleu. Tunggu perintah dewe. Sok, nyumput heula ka nu beurik. Mantong gagabah sia. Ayo ngahampura we tukang. Hayu tuh urang jarumput. Didinya we tahnya udah deket tukang ngerungkun laja. Bunyi sakitu ge. Cek si Ejrod bari jeung ngataya pelempang muru ka sisi jalan. Terus dituturkeun ku si Bira jeung ku si Buso lanceukna.
Bari jeung lempang pok si Buso harita. Cek kuing oge si Ejrod mah kudu diganti ngaranna. Sabab sok ganeng wae Kang. Bisi ganti we lamun si ribut mah sakalian sakali gantina lah. Jika nama burung jempe ta si ontohon teh. Ya, tapi sarua jeung sia deui. Jempe atuh sia. Tuh musuh geus ka dieu. Nya aya Akang tarik-tarik teuing ngomong. Luh, Heuy, salah aing. Mun baru nyebut. cek si Bira selaku gegudu bari jeung gong Cingogo. Deket rungkun laja Cingogo teh. Malah si Buso oge adina. Teu ngomong deui harita magek diuk digireun si Bira lancikna. Ari bedogna mah geus dilugas. Ngan si Bira anu can nyekel bedog teh manehna mah tenang-tenang we. Sadangkeun ari keur diintip-intipna harita teh beuki deukeut bae. Malah ku si Bira geus katempuhun kalawan jelas. Barang breh tete lah. Si Bira apalin pisan kanu saurang mah. Ngan kanu saurang deui teu wawuh pok atuh ngagarendeng lalaunan. Walah, tete lah sirat mana teh. Tapi ari nu jaluna saha ieu? Aing can wawuh teu manggeluk. Lembangna gagah pakaianana jiga jawara. Kasep nih. Wah, jago anyar juga na teu manggeluk. Cek si Bira gegereneng lalaunan pisan. Adi si Buso mah atuh adina si Bira jeung si Ejrod baturna jarempe we. Panon molohok atuh kan kakara datang. Bareng si Panahoreng eta teh jang Banara keur leumpang paduduaan jeung Nyirat Manah. Malah pok harita Banara tebih keneh lebur kalapan nunggal terat. Dengan waya kita can dugi-dugi teh. Cek Banara mimiti kadenge ngomong. Dengan kencana nyekel gemolan anu disampaikeun dina tak-tak. Nurutan tukang kredit barang anu hampang seperti papakaian. Ada dengan katuhu nyekel pebeteuyan leungeun Nyirat Manah jiga nu sieun leupas. Atuh pok Nyirat Manah ngajawab beri mending ngagalindeng pisan. Sakadap deui Kang. Paling oge aya pami diukur ku waktos masa para jam deui. Parantos capek Akang teh kumaha pamiliran heula tuh. Cek Nyirat Manah bari ngarelet deet ka Banara. Ari sukuna kabeneran najong tunggul leutik atuh tolonjong gep ku Banara dirontok. Atuh salamet Nyirat Manah teh. Duanana ti ngarenghap narik handpan. Narik napas panjang. Hapunten ratnya Akang parantos kumawan tu nangkep teu dihaja sumpah. Cek Banara beri sot ngalesotkeun awak Nyirat Manah. Atuh Rarai Nyirat Manah meuli euceuy. Ngan untung ti peuting jadi teu katara teuing. Pok ngajawab sorana meuni ngadeg-deg jeung ngageter. Teu sawios Kang. Duh, untung ku Akang katahan upami henteu mah abdi teh labuh. Cek Nyirat Manah berjeng terus lempang deui. Leres rat. Nanging ulah liren urang terase ngeureueuh yeuh. Supados ngadudih ka kalapan nunggal. Da Akang mah teu capek. Mana kitu ge Kang? Jawabna Nyirat Manah pondok pisan meh-mehan teh kadenge. Hatena toleh deg-degan ting sareblak pada habil ditangkep ku Banara lain dihaja cenah. Jajantung Nyirat Manah jadi tutunggulan pisan. Jep duanana jarempe. Sedengkeun sakabe obrolan jeung kelakuan anak restu ningkat mampu jeung kadenge kalawan jelas. Ku si Bira jeung dua baturna. Siak awak si Bira terasa panas diris nafsu ngagidir untuk kakarotna amarah. Setan. Si ontohon si Gero ngabibita kaing. Lumpang sia godog. Hulu dua ngajadi hiji nanaonan ta si ontohon. Kasebelahan sia. So, Jeron. Ya. Serang euy. Cek si Bira bari cilung loncat megatan jajalaneun Banara jeung Nyirat Manah. Gebog atuh Banara harita ngarenjang. Reuasna kaliwat saking jajantung ngaradak ratung tutunggulan. Gancang Banara mundur bari jeung ngaliut. Tapi di tukang geus nyampak si Ejrod jeung si Buso. Malah duanana ngajarga narulak cangkeng kuleungeun kenca. Ai leungeun katuhu ngajingjing bedog. Meuni gugilapan katujuh ku cahaya bulan. Rei atuh Banara nafsu, tapi campur jeung sieun ongkoh. Sabab kakara harita nyang hareupan musuh teh. Ngan untungnya Nyirat Manah tenang, pok ngomong ngalaunan ka Banara. Tenang Kang Banara. Pilari kasempatan pikeun mundur. Tebihan pakalangan tarung. Ieu cucungu urang beresan ku abdi. Cek Nyirat Manah. Bari jeung srong taki-taki red ka tukang breh nu duaan katingali kelawan jelas ku Nyirat Manah.
Pok ngomong deui ka Banara. Kagihir lawong Kang. Ngalumpat Kang. Cek nyirat mana harita bari jeung nyurungkeun awak Banara sangkan lumpat. Banara teu baha. Pok harita baganyai ka si atos-atosnya akang bari mundur. Ngalan Kang. Sing percanten kabi. Cek nyirat mana bari panon burleng ka Sibira. Malah anu aya tukangeun oge menik katalingakeun ku nyirat mana mah. Ari jang Banara harita teh ngan sakilat jeleng luncat mulu ka sisi jalan. Bareng ngajeleng seak atuh si Ejrod narajang ka Banara. Tapi jeleng nyemat mana luncat ngahlangan atuh rengkong. Si Ejrod harita ngarengkong. Bedogna atuh ditarik deui. Jang Banara salamet. Mena gancang luncat deui ngajauhan terus nang kepuntelanana bari jeung rada geumpeur. Teu lila waktu cukup mangsanya kapan para pamirsa. Cag atuh ieu carita urang tudah lah kumaha atuh lajenganana naon anu bakal kajantenan insyaallah enjing dina mangsa tur acara nu sarua urang Bandungan bagian anu kadalapan. Atur nuhun kumaha rupi perhatosanana jeung kantun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.